Rutinitas isuk-isuk ibu rumah tangga mah kieu besti nganterkeun budak sakola. Pokona mah riweuh pisan besti boga budak sakola mah. Kecuali lamun geus libur rada nyantai. Anakna nu sakola indungna anu semangat wae besti. Pokona mah tina nyiapkeun perlengkapan naonna sagala disiapkeun ti peuting mula ieu teh. Etapan bisi kalewat hiji-hijina. Pokona mah keur budak mah kudu memberikan yang terbaik we besti. Etapan ulah menyia-nyiakan kepercayaan ti Gusti Allah. Yen anak teh adalah titipan yang harus dijaga. Singkat cerita tos dugi deui di sakola nah. Masya Allah tabarakallah indah kieu besti. Keur ngavideo jol ucuk-ucuk ngajak jajan. Sok we acis kakak atuh pantos dibekelan dina tasna. Jol we kabita aya seupan cau jeung seupan huwi boleh. Meuli besti 5.000-eun we. Eta doaneun we jeung bapa budak sarapanna oge. Mimiti mah disangka kentang eta teh huwina teh. Kala seuseurean sanes cenah ieu mah huwi sanes kentang. Pas dicobaan teh bener besti amis pisan kuat legi. Ternyata huwi Cilembu. Tos beres nganterkeun beres jajan ayeuna mah urang mulang heula we besti. Moal waka ka warung heula besti da aya keneh dina barang kas katuangan keur masakeun mah.